ngantunakeun kuring sorangan dipikir da memang takdir ilahi Abah anu merancak kalong dipikir da memang takdir ilahi bami leres kadar awak urang Cibunar pasti diri moal mungkin sahanu lepas anu melemar padahal kurang kumaha urang rancak kalong entin sakit buktin rarasaan masa tia gening bumelang sapa panjangna daya gendatna urang rancak kalong Sobari Juliana
dasar awak bos cece Campakawangi pas diri moal mungkir sahanu lepas anu ngolembar Pak Ojos Campakawangi tahawa dek sakuptosna raraosan masatya bumela tayakeun dana salaminna sabari isi kudu duaan saksian bapak kaduhung gani saksian bapak kaduhung jalan ramah Pak ganti abdi urang rancak kalong abdi sok sok nyeungkis bapak kaduhung geuningan Inggris bapak kaduhung Sobari Juliana rasa kalau